Marah nih, sakirana kan bisa ngelawan orang masuk polontongan anjing. Siap ini. Aji minta duit. Ya, dia mau minta duit ke Aji. Lah, Aji gua cari saya yang aman mah. Ye, Aji geng nang sia teh. Saya teh nantang anjing. Bangga kasih. Siap udah kemarin sore, nong sesuai minta duit goblok si modal. Kang, ampun Kang. Goblok kok aja di modal. Pak, Ronde iya teh. abi hoyong jadi anak buah Akang. Aing malah preman, kebutuhan anak buah. Atuh Kang, yos abi ngabdi ka Akang. Ulah, tunggu dulu. Kang atuh Kang, abi ngeuning ka Akang. Abi teh gaduh sasaha Kang. Sing karunya Pak Kang ka abi. Heeh, gua maneh lah. Capek bos, nyari awak ya, pencetan bos. Gening bos, nu nanaonan ya si super teh. Tetepi ngelawan nu kitu, da nanaonan si eta mah. Tur boga warung gua anjing. Nya bos juga teh jagoan kitu ributna teh. Padahal mah ku abi we heula atuh kitu mah. Sia sudah merek menang we ngelawan maneh ha. Tugan we atuh bos. Jod. Kan geus beresnya lur nyusi lu siapa teh? Beres lah. Jangan kitu nah minus kutu. Nya tuh. Heueuh da muncul urang mah. Eunah keneh damai. Tentram meureun hirup teh nya. Nuhun lur. Capek gak dipikir-pikir mah kikian wae. Bos, kumaha nya ngelehkeun si Ding Barbera hese? Teu ingat tuh hese kabeh jago kitu si Ding Barbera teh. Mohon bos. Kumaha teh nya pira kudu damai mah ngahiji jeung barudakna. Kira-kira. Aya bener na omongan maneh emang kudu damai gitu nya jeung si Ding Barbera. Daripada kieu bae bos, maka capek eleh wae pang-pangna mah. Maneh bener hayang ngilu ka urang, jadi anak buah urang. Mohon Kang, beres Kang. Mun maneh bener hayang jadi anak buah urang. Urang aya teh sederhana jangan maneh. Tes naon Kang?
Pokoknya mah maneh turutan urang, nuku urang dilakukeun. Mohon siap Kang, abi siap nurutan akang. Nya hayu ngilu atuh. Nah, ayeuna maneh turutan urang heueuh, tingalikeun dengan seksama. Siap Kang. Sampainya siapa? Wah, itu jaya kan siapa? Nah, ayeuna maneh we mah. Siap Kang. Oh no! Aing ngan maneh nu siapa terkena aing teh? Aduh Kang. Aya minta lapung ku aing teh. Bos, abiji heulanya yang BAB deh kuat. Euji ka ditu. Wah, maneh siat ha. Bokas parakas kieu anjir. Maafin Kang. Sia mah rek sakitu geus gagal mah. Atuh da Kang keterang mereka banjur. Geningan akang lumpat gabe ngiring lumpat. Lah, sia tampol ku aing. Punten Kang. Ku aing dibere tes kadua jeung maneh. Naon deui Kang? Sia tadi majek aing kan. Mohon Kang, teras. Ayeuna sia majek jelema majik. Asal menang jang jajan waperwen. Siap Kang. Tah, anjing panjegeun euy. Sia. Ka aing Heueuh ka sia nya ka saha deui atuh. anjing budak leutik ka aing. Nya hayang naon sia teh? Bagi duit aing. Emang aing teh kulit sia. Si anjing ngomongna sia. Ari tampol sia teh. Bisa mah ajar sok. Ya kunaon atuh sia teh goleran di dieu. Tuh kamu situ nyiksa Rabi. Oh, mana nu ngajarkeun teh? Anjir, henteu git. Dasar we budak ieu sapadaya ngomongna. Untung ku aing teh disang-sangkeun ge. Ge deui mun rek ngajarkeun budak majeg, bejaan heula jelema nu kumaha nu kudu dipajegna, heuh. Nya git. Bos, ayo Lucifer bos. Naon deui atuh? Dip, Rek naon deui sia teh ngajak ribut ka aing? Dan gitu Dem, orang teh rek ngobrol. ngobrol naon sia? Iya Dem. Siap budak sungguh. Naon, Mang? Ayo naon we anjir bosan di jalan kemana teh kan? Dah, terus ka dia naon, Mang? Budak leutik jadi tantang ka aing. Adik, okot tuh naon. Dilawanan Kang. Arek atuh. Sok lah aing mau mantap okot mantap mau naon. Aduh, mana budak leutik? Tepenan Kang? Ya teka ada lihat bisa teh. Lawanan. Siap Kang. Mana yang sarwana si Ben si Ipan? Madinya teh mah. Apa teh keur syuting?
pakai aja nonton tah. Nya teu apa juga Tanjung Priok saha? Emang saha gitu? Teuy. Bagong. Jadi gitu Dim, kurang capek ayo gitu wae mah. Halus ada bukan ya gitu. Masih kurang ge capek. Kurang teh. Masih sok menang wae ge. Nya Dim, geus we urang teh ayeuna mah geus masalah didinya mah. Nampura urang sakamari. Enggak siap lah, nunggu mangga sesuai eta mah. Tapi teh yang si Stuttgart kumaha nya? Tuga tah masalah eta mah Dim, urang teh apal kaenakeun dengan cara nyamperkeun ka urang teh. Rada heuras di si eta jelema. Dim. Keun we kege datang deui meureun ka mana. Jagoan poe kira-kira si eta. Anjing wanian sia datang ka dieu. Git, nanti dong saya teh. Lur gas lu, yuk. Kapalan naon kita ulah di ya. Itu we atuh lur aya namanya tim wae nama baru dak urang boga pijeun geus boga masalah heuh. Nya Dim. Si Lucy pada gabung si Dim Barbera. Ya pulang lapor ke si bos. Ayo. Anjing siawanian. Anjing macam. Hilo. Apa guys? Si tampilnya siapa? Bos, kumaha tuh ya teh? Ngelakeun si bola mana? Bos, kumaha ya teh nya? Saya ngelakeun si dia. Anjir, ente git. Dasar we budak ieu mau masakan. Hilo. Anjir, ente git. Dia anjing nek goblok. Tidak. Dia anjing. Hilo. Ente git. Jauh. Hilo. Kenapa ya anjing mah? Hilo. Ayeuna sia mah jeung jelema aji. Asal menang jamu jaya mah. Hilo. Nya Dim. Geus Hilo. nya tuh Dim, geus teh ayeuna mah urang geus suka. Hilo. Ya lah. Hilo. Siapkeun we lah nungges manggeus. Ngan teuing ka hayang si Stuttgart kumaha anjing.